Naon ai kamu naon, ha? Anggar tinggal tadi. Aing sore ieu kudu beberes ieu. Kamu udah tinggal kan? Kamu? Mang udah. Jadi ngatur sepak-sepak atuh, sopan. Ah, si teteh ieu mah teh sopan teh. Nah, teteh berarti ngintip apa nah apa abi teu make salempak. Bae we teu make calana kolorna baseuh salempakna. Nah, apa gitu. Tepak wae ka batur teh. Tong sok ngintip teh. Abi majarkeun teu make salempak. Nah, bisa apal. Gusti mah jadi ieu mah. Ampikeun tuh jadi teu ieu beusi apa. Ngintipnya. Heeh, ampikeun ka itu kan. Gusti nu agung jadi ngintip teh salempak tadi ka dicai meureun aduh Gusti. Beusi dia karek datang ditanya. Nah, atau udaknya pulang-pulang gitu sopan pisan. Di mana tuh teteh anu putih selong? Hese ngaranna oge. Sopan pisan si Audeng belum kenaon sopan pisan. Tunggu keneh teh nya. Nona? Henteu. Ai si teteh suga ya? Sok. Teteh? Si teteh oke nih. Engke cek abis oge ih beres duhur. Beres duhur engke jalan-jalan mah. Nya. Si As, ganti sama udang sudah. Engke diturunkeun deui. Enak juga beres. Tak aman. Ah. Terus ah. Si kabur sudah beli di pasar. Punten pangyanakeun ieu stok pilok seep jeung lempok. Hah? Teu salah dangu teh. Karosong. Abi teu salah dangu jeung hayang dicolok di cipok di imah kosong. Astagfirullah nya nahanya. Dedengnya teh teh poe Jumaah nyarek nya tengah poe kieu rek Jumatan. Kemana wae nyarios teh? Pilok jeung lempok teh karosong sekalian jeung tangit, lem tangit. Tuh nya teh mah teh diturutan teh nyarekan buhangit teh. Tong sok kitu teh mah kitu lamun teh diturutan teh sok nyarekan ujung-ujungna. Teh eling bari ge mung ah duh. Carekan ku hobi. Suka mana karep lempok jeung pilok aneh dulu udah beki dia teh beki kemana wae geus ngalamun deui wae yang pasti spasial deui da teh ajeungna ku kulutus wae geus tong dilamunan mun aya masalah mah ieu we bang berangkeun omongkeun deui secara baik-baik geus tong dilamunan ayeuna mun dilamunan da teu masalah teu beres masalahna mending diomongkeun deui minta hampura ke minta naon teh alhamdulillah abi masalah rumah tangga can pernah pasti jeung pamajikan mah ceuri we lamun naon pukul loba bayarkeun eta teh. Ere tanggal 20 ka tanggal 30 teh bayaran hungkul lain pas ajeng teh ajeng. Da eta meureun teh ajeng sapukul teh wae meureun nya ira awe mah sakitu. Ada. Cek abi contohan abi pamajikan teh pernah ngamuk abi mah salila rumah tangga. Adem ayem we pamajikan abi mah. Can pernah nyarekan gitu. Geus cing sabar ayeuna mah. Diplongkeun we hate. Jawab tuh lain cicing wae teu parasea teu keur mikiran bayareun ieu da udeg mah dek pasea teu pasea ge naon jempling moal kadenge pamajikan ngomong naon ge moal kadengeun terasaan teh nyaman di imah teh nya jempling siga abi contohan teu pasea jeung pamajikan nya aduh sok we teu narimakeun cigana teh geus abi marek gawe majikan keur amek-amekan ge moal kadengeun moal ieu weuh wae hai Jumatan geus balik nyarek ka mana? Lain sok anger batur Jumatan teh ieu karek nyumput ka gudang. Lain nyumput geus balik. Hai Jumatan oh HP deui geus teu mojang. Geus pulang bieu. Hayu. Kaburu beurang hayu. Kaburu ke beurang ka mana? Abi ti heula ah. Di kumaha eta teh? Geus areueuh. Imah udeg. Nah, kosong masjid teh. Parhoeun kitu pan eta poe Jumaah nya. Reueuh nya da geus balik. Oh ka era matakan ningali jam atuh. Lain lain kumaha jelema parhoeun ieu teh poe Jumat nya. Kosong kitu masjid. Lain poho, ceuli teh kadenge adan, matakan ningali jam atuh ari sakirana ceuli bonge kitu mah. Astagfirullahaladzim, jam 1 geuningan. Ana teh bejaan. Tadi teh jam 11 bejaan tadi teh berhusu teu ngadangu adan. Gusti nu agung aing alah, ubi meleng ngabejaan. Udah. Kumaha teh? Punten ieu keun panghitungkeun stok kawat beton jeung keran cuci piring. Hah? Nah, Mang Anton geus gering deui wae Mang Anton. Kan gering kunaon teh nya? Kawat beton jeung keran cuci piring. Mohon Mang Anton teh geringna kunaon teh teh? Gering deui.
Pangitungkan stok kawat beton jeung keran cuci piring ditambahan jeung A+. Oh, tipes. Lain padahal mah tipes mah atupan ubarna teh gampang teh. Cacing. Tah lamun misalnya cacingna hanyir cenah eta teh bisa make cai dawagan. Gitu. Ieu teh naon nyasahan nu gering. Lain teh iraha bade ngalongok. Nya rek ngalongok naon ieu mah? Tah. Stokna tah. Gitu stokna. Kawat beton. Tam cuci piring. Apes. Teh ari ka Mang Antona iraha. Saur si mamah teh aya barang-barang teh ngan aya nu karari hungkul. Oh, ditambah kening hungkul ieu mah. Mana ieu teh? Pelosok jeung SDD jeung SDL-na. Hah? Teu salah teh kang dicolok nu gede segala. Gede. Nu si Alwi kurang gede kumaha? Lah kita mah gara-gara gitu niwania. Lain, stok pelosok jeung SDD SDL-na mana? Kan eta nu sok bestseller di ieu teh. Mana SDD SDL? Nya yang dicolok nu gede Gusti mah. Teh cik eling atuh. Naon? Hayang nu gede segala. SDD eta SDD. Soket berat dalam jeung soket berat luar. Oh, hayang nu gede anu berurat main siga ular gitu. Bual kabel gitu. Os gitu berarti nya. Amit-amit. Duka anu teh apa? Iya gara jawaban nu jauh ku cai semen main gede gara teh main siga ular gitu tah. Di rumah teh dedengna teh heran anger salah wae dedengna teh. Oh iya. Masak ke anog asa lapar kieu. Emang si Ajeng kurang deh gitu si Ate tadi sabareng. Masak naon kamu nggak? Betul kan? Ai mah Ade. Nah, dasarna akur. Aduh, Abi baru beli ya sama Aning si Teteh. Punten juga si Teteh. Itu naon nih asa retep kieu nya. Padahal sekali tadi si Ajeng si Teteh juga nangis. Naon, Dek? Hah? Henteu, iya. Nah, tak can bobonya. Cak. Naon? Henteu. Kehujanan ieu rek pulang jam 11. Si Ajeng si Teteh geus bareng-bareng. Kana naon eta? Ditarik. Saya suruh pantau si adek gitu. Itu non dek? Hah? Ini di mana dek? Hujanan namanya ya. Namanya Uwi, hujanan. Non dinya? Hah? Oh, itu Inju ngaca tadi. Naon. Punten mangjemputkeun adek. Si adek tadi asam di pertigaan rek dia cenah. Satu palu boy. Teu aya ojek cenah pangjemputkeun. Satu palu ya kayak geus peuting. Bae anu kan kok abi di titah, abi nungguan barudak di dieu. Oh tuh. Angkat. Udah capek Kuota habis emang. Udah. Punten tang meserkeun pulsa. Anu konter biasa. Teu tiasa teh. Buru pokona mah ayeuna. Ya. Aduh, Gusti nu agung maksa si teteh tapi baiklah rek latihan. Maksakeun lah bae lah. Si teteh jeung nitah latihan dansa sagala kumaha orang da teu bisa atuh dansa ka mana. Nah, kuy we latihan lah kela kumaha nya tak geunana nya. Tah, ieu bae latihan kieu lah. Ieu mah kitu. Cigana TV. Mana ieu teh? Pulsa teh teu masuk-masuk si Audeg teh. Mana si Audegna? Naonan eta? Naonan eta diajar dadangsaan eta teh? Audeg. Ya. Mana pulsa teh? Tak abus-abus wae. Nya pan ieu abi nuju diajar teh bade dansa ka mana ieu teh lomba. Pulsa ieu kuota abi tinggal teu bisa nonton TikTok. Kumaha? Pulsa ya biar beli kuota. Oh, tadi teh pulsa. Hasil 50.000 teh masihan pulsa gitu. Masihan pulsa. Pulsa kan biasa. Coban teh. Latihan dansa dinya. Pe warang dansa di puruhan 50.000 Gusti nu agung si teteh mah tara jelas. Apa cita apa?